Tipe-tipe jelema anu nagih hutang. Go. Bro, kira rek mayar hutang teh ya? Kalau bayar tuh kayak saya dibayar, akhirnya saya ketemu boga duit atau nyantai. Dah orangnya meren mayar ke mana? Bro, setepuh euy. Naon. Itu teh mana teh asa boga hutang tapi kumaha nya setepuh tapi butuh. Kumaha tuh nya? Setepuh ya teh. Kejeng kepugu nyari lagi menagih we. Kalau menurut saya ke bakal dibayar. Tepuh. Ayo siapa tuh? Brother, Weh, mana teh asa boga hutang kamari teh? geus aneh mana emang geus dibayar kurang anyar keneh ge. Pohoan mana emang? banyak. Poho yakin. Poho. Nya geus nya. Geus lah sumpah demi Allah daek beungar aing mah geus dibayar. So. Oh, daek kabeh beunghar mah. Atunya lah. Hanya sok. Geus urang mah asli geus sok. Geus. Geus. Gak acan anjing. Hak anjing acan. Woi, Bro, Lo trek mayar hutang. hutang nu mana teh? Nu kamari teh ningan. Oh, nu kamari lah atunya geus we. Iya, Pan. Geus we kan bae hutang mah tong suka kitu. kabatur wae. Tong Pesen kitu. ke deui lah. Tong kitu. Tong kitu atuh tokon. Kabatur wae. Atunya urang usum soalna. Bisa. Siap. Ya. Bro, Mana hutang teh bayar? tapi ada gaduh acis. Teu bisa kitu siapa teh kamari-kamari kene hayo wae suka. BPJS gitu menang saya mah di karunya. Suka disukan. Tuh di karunya. Geus ayo sok ayo. Yo iya. Ya, nu Pokoknya jajan. yang jajan kayak suka beli baju. Jadi enak Ya. ya tununya. Guys, siapa? Ada nggak bohong ini sih banget. Mohon bisa aja. Mohonnya. Ini bayar lah. Nya. Cuma angkot cina. Atuh Ceurik. Teuing. Teuing. Hey yo. Yo. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video kali ini. Ya, Tuh. jangan lupa nonton video-video yang lain. Ya. Silakan. Kalau buat kalian yang punya inspirasi tentang cerita-cerita teman Anda yang punya hutang, Ya. tulis komen di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Terima kasih ya. Nanti akan kita ambil untuk part 2-nya bila kalian komen di bawah. Oke.